nangtung mamazikeun loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun salat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala warruku' wasatuha wasujudu ghayatuha nangtung awal darajat DP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riungan thariqah kuduna makan aya babacaanna khusus tujuan khusus nu ngabimbingna khusus cara asabu supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos karar itu engke ieu anu ngurus negara ulah bakal ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema karar itu kabeh ulah wakak ngomong kos kitu aya undegna je digantung sia ku aing teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema karar itu kabeh ayo saha undegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah. Haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh atuh mah ulah bakal ngomong kos kitu kabeh sia we endeuh moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mah diangkat jadi rasul teh tiba dipake ka sekolah. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk yang jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere teu betang hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalaq resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kualitan pernah riadoh di pondok nage di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah deuk urusan agama ti mana horeng tai podosero teu pernah apa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unut apa komo di SMP lain soreng sanawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama sama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke administrasi kan jadi beda bae ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah yang pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kumaha kiai Salafiyah gese ngariung asal tadi berkat bae haju bae ngahiung
ulah sok kasinggung. Iya udah nyaritakeun ge lain nyinggung hese, maksudna hese. Mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi taala. Mana coba kiai na? Mana? Sia. Asal ikhlas atau beres. Maksudnya ulah lain, ulah berarti hese. Itu kelihatan hese. Atuh mangga bae eta mah. Henteu cenah nu di NU mah ikhlas. Mana bangetna? Banget mah ikhlas kumaha emang. Lain deh. Henteu cenah nu di HTI mah. Ieu mah di huruf dah. Maksudna kumaha? Kieu kudu riyadhah heula. Geus beres hasil riyadhah, ket teu hayang kana dunya. Nafsuna geus bisa dielehkeun. Hasil riyadhah hiji waridu di dalam agama, mangga dek dicing di NU, macang caya. Dek boga organisasi, mangga. Dek di HTI sakae, dek di hurut bege, di Muhammadiyah sabodok. Geus ikhlas jasa. Acara ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiai yang mangga asal ular geus kana dunia. Demi agungna bangsa jeung negara aing dicicing di Golkar. Aing dek nyieun yayasan, teu hayang aing kana dunia. Ieu mah bener-bener kadidik atuh. Tuh kan. Hasil riyadhah heula. Engke karasana mah nih, jelema lamun geus tersep kana dunia, urang hayang deket. Tapi lamun resep we kana dunia, urang bu. Kokos ka Habib. Habib baheula mah urang resep, jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia. Ya sing iki mah mengkonon. Ka kiai deh, ka kiai ka guru. Ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui. Karena ke minggu kamari ku geus datang deui. Bedakeun aing eueuh kitu. Geus teu hayang ka pagejeun guru goblok. Ulah disalahkeun Habibna, ulah disalahkeun kiaina, nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia. Ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur. Ayo orang ngararaje ya ngararaje teu hayangkeun masyarakat kunaon? Lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere. Di benak hatina hayang meuli ban setipan pun. Oh, siang ho. Bersihan riyadhah ngaranna. Tok geura di gunung urang cicing, udag ku jelema. Di leuweung urang cicing, di udag. Ulah aya hayang dibere. Ulah hayang dunia hiji Allah. Ya. Puasa tidak harta gini mah gampang, tapi puasa ulah hayang dunia. Mantap, lamun hayang lu sahabat datang ke Kangjeng ya Rasulullah. Kenal. Abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah. Abdi hayang dihormat ku jelema, ulah menta. Oh, ulah menta dihormat ku jelema. Satungtung sia menta mal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema. Oh, konstitusi ya Rasulullah, sebab dunia dipakai ka resep ku kabehan, siana resep atuh besi kacokot kan ku sia. Usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge sia ulah kita ibadah coba ge mun tadi udag bejelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi mah ya na kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus hayang ari teh henteu hayang kadahar bae wo antri mun kuari antri ka JPN ditarima ngawarung aing teh kudu balanja cakkeun ieu sakit tolol di mah rokok di berean dijual, roti di berean dijual, kabeh dijual. Nah, cek cenah ieu mah teu kudu modal. Emang dek tolol mah gampang. Saya udah hese asayuna teh. Ye, kudu berangkat, madak di manaan ku aso imun teh. Eta teh lain sembarangan. Nomor kedua talabatul ilmi. Santri, eta kan santri teh ninggalkeun lembur, jauh ka dulur ka indung ka bapak. Sanggeus cicing di pondok ngaji bae. Haju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan. Nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho. Sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah do terbengkalai. Terbengkalai tadi pondok teh ya. Masyaallah, nyana ge ngalamun bae aing siboga bapak teh ieu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aja budak lah balik baik mah jatuh dikiriman balik waalaikum ngomong lagi jasia balik iya aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan bang
kuduna makan mikir aing telat ye gimana aing naonan sia balik ye panetan teu lamun nyeri hate anakna kulantaran anak nangis nujuleun Allah gas aing mah kajian teu dibiayaan ge ku Gusti Allah da kiaina ge mere dahar ye ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak ta ieu tola batul ini pegatkan tina segan teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibandang as-shaimun saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam rohani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng teh tarki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ilmu salluna tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat teu hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tungda nangtung mamazikeun loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksudna marokiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama marokiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku surga mukminun teh anu arrakiun sajidun salat salat teh maksudna maneh bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala waruku wasatuha wasujudu ghayatuha nangtung awal darajat DP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna masyaallah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab ialah nu paling diharap boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spam serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablat jagot sempong awak kuru keceking eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lo biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morfinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian sholat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratib tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantap pang hebat-hebat nama urang lamun sholat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid pan kuari taneuh kuari marmer sakit di marmeran kita kusu orang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer ya maksudna samping nu pang bagusna baju nu pang bagusna sajadah nu pang bagusna ya di jero masjid nu pang bagusna kopiah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin khusyuk kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngomongna ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya
bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabatna Rasulullah. Salat hayang bener sih kumaha? Mimiti wuduna nu bener cak Kang. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu teh salat teh moal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Gunaheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba bersujud ka Allah. Ketika orang bersujud deketnya serta ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang bersujud ka Allah. Bersujud Kangjeng Nabi ka kuping doana la usysana an alika anta kama asnaita ala nafsi bersujud Kangjeng Nabi. A'udzu bersujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'amatika ridha mu'afatika la usysana an alika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi bersujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb. Urang ge mantak naon sih? Urang bersujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceri. Majikan ge baktara milu nya ge milu ceri pisan. Ayeuna urang aya ceri bae. Sia naon milu ceri di kakak itu ceri bari sujud hayang naon. Goblok. Sujud urang daun kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Banget tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud engge sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi. Ruku engke wal yatalattaf wala yushriku bi ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu sajennya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanan nya. Ulah loba ngomong eungap kadengena. Lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, koya pupus nikah ka Kusum. Tak Kusum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mantak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Kanjeng Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang kitu. Muri ka 10 galengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Saya nyaritakeun ada. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Saya ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabladina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Urang dikejar, lamun urang sajud seprapat menit, seprapat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Insyaallah. Dan sakolana teu naik bareng budaknya. Kunaon kadinya? Jawabanana. Inditkeun pun.
Jadi berarti sajam seberapa? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rine kan setengah jam. Kurang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kalau masuk ngitung, cek aing baca Quran coba ya. Lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Mun aja mah. Bisa kan cepet 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag ku urang berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus urang moal bisa nuturkeun Sina Utsman Sina Abu Bakar Siddiq moal bisa nyana mah lain alam ieu ngalengkah ka alam ruhani ongkos azan Ki Bilal lamun didengikeun ku urang 60 km kadang Ki Bilal suarana Allahu akbar Allahu akbar 50 kilo ada ini kaselan berarti kan. Coba dipendek tidak ada. Ayo coba. Di luar etang ada yang be. Potok aja bikin kasih. Potok batur. Bilal 60 kilo masya Allah karib. Mual bisa diukur kukumaha eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan masya Allah eueuh nu teu ngajawab wah beh dihitung 30 kilo suara karomah tah mah kuari ge urang bisa make HP streaming yang bener teh ngomong eta streaming tah baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udag urang teh batu geus alam nang asayun raki'una sajidun aduh masya Allah pokoknya orang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran orang geus tinggal tabe nabe mangga hese urang hayang istiqomah bagi hese maca Quran Allahul ma'ruf wan nahun 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wan nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah kagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut mentak jawab perangan al amiluna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar perang ka jeung hukum hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al amiruna bil ma'ruf marentah kana kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulah maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar yang berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut tunggal negara kajian hukum sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar wari dibalik wari mah amr munkar nahi ma'ruf dari bawah merentah munkar ngalarang ma'ruf wari wari dilobang wari ya Allah ya Rabb geus urang aya mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian melalui rajaban maulidat jeung sajabana urang terapkeun al amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas masya Allah karim lepas urusan ananya nama APBD APBN proyek urusan agama eueuh
Mentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah ulah kamalinaan teuing sia teh hari rup teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, ku sia ditoler-toler. Aing aya sia ngeunanyeun aing wadaran sia ku. Dialingan ku Allah, banjir. Elingan deh ku Allah, ayo gempa, elingan deh angin. Orang zikir waktu aya gempa bae. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah, subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eureun bae banjir, eureun deui. Allah teh banjirkeun deui kitu ku ieu. Teu ayo ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh bae deui nu nitah. Nunita kembalilah kepada Allah. DPR teendahan pasini be pasini ayo ditahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu kejadian alam asal banjir kejadian alam gempa kejadian alam angin kejadian alam kabeh kejadian alam we kanu bogana ka ditu masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wallahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bila malibiha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum saasa sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gedena bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdi teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana katalina jeung salat, jeung diaturkeun dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanna iyalah hafizuna li hududillah hite salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram iya hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hatina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunnahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana piki babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah jieun bab ieu menang nyokotin hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim. Wal hafizuna li hududillah. Sebab li akan kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu gair asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khams, panca indra. Panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5. Indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina madzuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsorot ieu mata dijieun dina pikih engke nu patali jeung madzuqat patali jeung madzuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung minuman eta lah madzuqat ayalah ke dipikih babu ta'am berikut jeung syurbina nah, geus lamun carita to'am, engke kabagi ka dituna aya nu nabat, aya nu hayawan.
Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna dina mazukot jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah. Wal ada setengah maghrib. Ayo sia mazukot. Tadi na pikir dah lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am oh bazukot berarti mamalah oh huluna lamun urang nyaritakeun ieu teh babu saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti tatali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah mah limaslahatin maryatin lidin lah gitu lah limaslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain kamaslahatan bangsa dunia lain kamaslahatan bangsa global libasohila mariyah din balik ka kamaslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kamaslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung ka macang patangina jeung urang mah disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat urusan dunia geus teu urusan dunia na engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun harak aya sanksi muamalah mah urusan dunia ya tadi tah mazukot tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun kuari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ya baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanna anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe bapak mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel siam asal kos kitu be hudang dan aya nu haram urang diusapna malmusat tah deungeun aya nu meunang urang dicekel ka anak atuh ka dulur haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan lain sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah sihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus datang ka magrib muamalah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat kaambe naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah ngeunang ganjaran tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah ieu bos kumaha aturan-aturanana dibere dijieun babla dina pikir ieu akarin tuh mazukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat wari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek pikir mana nu haram didenge mana nu makruh didenge itu keneh mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina pikir ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asolah ku hari patali jeung tabainya teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik jadina aya anu luar milik aya anu jadi milik
dengan sendirinya aya nu wajib jadi nggak milik kudu jadi sabab kudu jadi non kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun ke dina pikir babul bae kabelah ditulah B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur nanti ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual ku hari urusanana ain bidaen bidimah kredit anu dua harga teu sah atur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnung urusanana ijal urusanana babu amalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat saja bana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim nah kabelah dieuna aya hak gonimah pae dan lain sebagainya eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi sedangkeun kabelah dituna daril mafasid dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh daril mafasid urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid bab-bab bae tadi tangis pohara tah lamun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang panyokotanana ieu dia panyokotanana ieu dia engke urang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu dafil mador nah dafil mador teh urusanana aya anu hifdzul nasab hifdzul mat hifdzul adsab hifdzul ukul ye dapil mador temenang dirusak harta berarti kudu hifdzul amwal cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana kemudian ansab turunan hifdzul ansab nasab berarti kan kudu dijaga ku urang ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi tuh kan andai kata urang ngarusak harta cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah keilan jelas-jelasan berarti kan maling lamun anu sasamaran berarti kan nyopet kan aya aturanna iya karim geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih nah sarikoh ngaranna lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet pasti eta copet ngaranna ya atuh aya aturan-aturanna eta tidak hifdzul amwal ajalah hifdzul abdan badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa ketika dirusak berarti kan kena sanksina aya anu ngarusak awak sagal bang awak kulli nafsin berarti kan sawak sabeuleug gejer berarti kan di dituna teh aya bab bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan culuk doang ngan leungeun doang engke kan di dituna berarti naon tah bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh? Mabok, narkoba, kena sanksi. Kumaha sangsina? Dieun bab-bab dan daril mafasid. Nah, iyalah wannahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah urang kudu sadar lamun cek agama haram geus teh kudu nama haram lamun cek agama halal kudu nama halal sanakeun kurang ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 opat geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah opat jadi ngajikeun kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang hiji ubudiyah nomor kedua muamalah nomor katilu munakahat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang geus talar ieu teu bisa kabeh hese hafizuna li hududillah ya Allah maha kawasa Allah maha besar Allah maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi karangkum kabeh karampid kabeh pikih sop pikih kabeh satunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah
opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, dua munakat, dua muamalat, tilu munakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan kitab disarahan deui. Ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae. Abdi banggeus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah. Geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cak Allah salat wajib abdi bandeg ngalaksanakeun, cak Allah zakat wajib abdi bandeg, cak Allah puasa teh Ramadan wajib bandeg. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya koronna. Tuh, pendek baik gitu tuh nya. Ndeu kau di mah. Iya urusan-urusan nu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah hambalah ya muamalah. Itu kene munakat, itu kene jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahiruk malila di alam dunia. Nah, wal hafizuna li hududillah. Ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Ieu anu bakal menang pangbubung. Janji Allah tengetkeun supaya mantep. Bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman, percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha kan? Allah iman berarti. Saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentuknya Al-Quranul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Quranul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna. Kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus sholihat. Enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah. Eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman. Kajeun diseret ge urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah saya pae iman bae ka Gusti Allah. Berarti bukan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Ya itu iman jasa aing muludang mulai tahun. Aku sadus bae. Pan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh. Heeh di masjid cah anu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh salat puasa Ramadan yang teh kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mengaji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh kumaha deui eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah. Nah iyalah ulaika ashabul jannah. Sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal. Heuh isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung jajero hate menteu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur berangkat opat bener berarti kan
Saya sholat naon asar seberapa opat berarti bener ngaji berarti kan. Saya sholat naon maghrib seberapa tilu berarti bener eta ku segitu ge geus hebat ka. Saya sholat naon isya seberapa opat bener berarti kan. Berarti nah ngaji nyana. Saya sholat naon ge subuh seberapa 2 jam sabaraha? Tadi nek ngaji aing sholat subuh heula. Ajo nyata kodok berarti bener kan ngaji kan. Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan lah maji, kita sholat subuh lah, sholat fardu subuh rakaat ini kobon, Allah. Itu kan bener berarti kan, bener, surga itu. Sana jangan kaburagan tuh salah niat, untuk adaan. Tapi kan lamun teu ngaji bang, sholat fardu subuh rakaat ini adaan, Allah. Padahal jam 7, kita salah kan. Atau gimana ente kadang ku masyarakat ya kobon, Allahu Akbar. Atau bener berarti. Ji, itu salah. Emang ayah sholat kobo ngan atuh aju nyanana hudang jam 7 kobo atuh bener teh adaan. Henteu salah teh naon. Ngan rada beureum beungeut dong seutik. Oh, salah. Mun kieu mah saya salat geus salat dohor sabaraha rakaat? 3. Ieu budak kudu servis ye. 3. Ke asar, saya geus salat geus salat asar sabaraha rakaat? 2. Wah. Ya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat dohor 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihat eta geus hebat eta kos kitu kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kitu mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaulan nu agung teu ngaberatkeun kawak-awakan ka hiji jelema sahabat di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta kota aminal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emang nyana mah salat kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum sia geus ayo salat barakat opat cepet amat jumping geus kuaing sakumaha trial budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos kitu cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus lagi salah kan emang kurang kos kitu bae wah ya ngeunah bae urang tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa sholat bae mun aya anak urang geus bah kunaon aja sholat teh khusus boro-boro si aing henteu nah seperti salat bae khusus udah bentar ayo salat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh anu geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kalipun nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geuna ini bener-bener lain lalagaan geus asalnya horatna asalnya horukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal maka beli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecelak ka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero da ge kadeuleuh kuna gencelang endek ditumpakan ku potongan aja pendek atuh nggak jengkang geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala nukallifu nafsan illa enteng geus masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya saha pangeran Allah beres saha nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat kosok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teu husud tapi aing kosok puasa aing puasa Ramadan kosok sabulan aing kitu Senin Kamis segala mah tilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah kosok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga teu naon di fitrahan aing boga mah ngazakat bae aing mah terus eta kitu ke panen aing ngazakat dagang aing ngazakat aji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantap ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing oi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah
aya tah geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surga lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-eneng di surga masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah masya Allah karim itis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokoknya mah geus tanpa aya kesulitan kaesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nya teu bisa diuk ngadang teu bisa ngadang nangkalak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusyuk emang khusyuk babari ustad ge teu bisa khusyuk cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh sarua bisa khusyuk jangan bisa khusyuk mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu nyana kan nu bisa khusyuk lantaran khusyuk mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusyuk geus bisa ngahareupeun ngihilakeun ruh daripada awak teu pati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dikhusyukeun sarakaat 2 3 4 mabul tidak saya aing dikhusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa ta'ala silah cak setan baru nih ya cak setan ayo gerak husukeun geus gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus anu syukuran ya cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gulak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakara ge 2 kali ngagosokanna ganti yeuna ye naon karana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusyuk nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkatkeun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 cenah dibere nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat baru Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek kondangan sapatu meuli anyar bae kitu jam pakarantin ongko eta mah geus kebel asana sapatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jangan kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sapatu jelema mah di luhur sajadah
sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjidnya ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah gosrok-gosrok gitu pan poar eta di zahirna di luhur sajadah di jero masjid make jubah make udeng-udeng ate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipu nafsan mangga imah kos kitu deuk wae penting wae mah salat lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita anu penting mah amal soleh naik bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusyuk di pager bae heulanan lawa kasup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja nang di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus areupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dicore amat kabejana ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teh di ka sorga kan berarti pelit tah Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah da ka jadi ka sorga ya aing sakieu teh khusus salat ieu cek aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusyuk tetep bae saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakarak nya mah teger Allahu akbar contona nya mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya mah teu lompat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaga teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit mah ge besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da teu tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalemek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh khusyuk ngaranna teh salat pas kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaek na ge geus alhamdulillah rabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjidnya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk ya malaikat teh jawab kan mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teu nyahoeun malaikat mantu mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun hendak memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah
Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar. Engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bunga di jero salat, malah urang mah keur bunga salat jadi henteu bunga. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran orang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ngan di sorga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola dua tak ngaranna teu murni tama kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meuni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun sukari rada garanten deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah. Kieu bae. Ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan. Kang Ali. Benar mangalamun bae. Cak kieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae. Siti Fatimah pan capetang jasa pan. Eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantap menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu teu nyandungna atuh. Ditanya manyun bae. Dibere ku dibere nah komo teh dibere mah. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi hutang beledek. Bae teh urang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang sregep pasana ieu. Ja atuh urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain kitu beusi anu dipikiran. Tah, ieu teh eta aya nanaon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabatmu saja ya Ali katingalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh baleng mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cak cenah teh hayang paeh teh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu. Iya lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusukan teu. Nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh. Aju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol. Aduh, geus kiai entah dibae lah maninggan nu.
di jero teuing leungap ternyata. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kan tenan. Eta bageus caritakeun teh mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceulik. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran mah kena watak kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun moal tebang ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jari hiji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh mah nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung jadi kita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang ditampil mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah. Tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema mah goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cakangjeng Nabi deuk nikah mah par jatidin tayangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urang cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jeung tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep ka gadenya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan itu dideuleuh batin masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak urang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kagel ka TV teu daekeun masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapana nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji sakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakina aing isin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah tibaeul lakos kitu bae pagawean teh atuh aing isin-isin ka anak heulanan tuh ka anak isin masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bidzati ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya lakos kitu tetep baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat jacaknya nanti hese nyaritakeun torekat di lemah norekat di makon torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti beuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres emang urang makom di dinya sia salat bangun teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos ieu kaayana pokona aing protes bae ka Allah mun teu soal mun teu ka surga emang benar apaan aing ngaji di Cilongok lah nu kalipun nafsan illa wusaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak
kumbung-bung naku suburung Sallallahu